Acarios di kampung Tumaritis Desa Kenal Gorowong. Ieu aya hiji satria sareng dawala namu ramana udah Semar kuda pawana leungit tanpa lebih hilang tanpa karena duka kamana teu aya laratanana wirehna Semar kabur ti bumina. Ieu satria sareng dawala di bumi kasumpingan hiji denawa sanyandepun kasumpingan Pati Jaya Sektilan puta Senapati Kalawisesa senyatane pun tumiba dateng Tumaritis. Wah, pangapunten anu galuh bumi. Mang Dawala saha Mang Dawala? Duh katamu si Ganaden. Pangapunten ya kaula ya. Pagiakeun ya, pagiakeun. Gusti aya tamu mangga lebat. Mangga gerak lebat. Saha cenah Mang Dawala? Duka Den. Cenah kalebet Mang Dawala. Hayang apal kaula. Denawa. Ngapura pangapunten ya kaula. Kaula Jaya Sakti saja katamu ya. Coba gerak ka jero saha anjeun, sok gerak ka jero. Mang Dawala. Den, hadieu Mang. Aya tamu nyen Mang. Siga nu jamotrot itu tamu teh kunaon sia teh? Ai. Saha eta? Pada ngaturkeun semua pangabaktos Den ditampi Mang Dawala. Geura tinggal saha itu tinggal buka pantona Mang atos dibungkal. Duh kadangan duaan itu teh. Denawa jeung buta dengan hadirna teh cing asup Mang. Dek naon ieu teh oleh-oleh Bapak Semar teh aya tapi aya denawa kada ieu. Hai. Bang, pangapunten Mang, sok asup lebat. Lebat angwe sapatu Mang. Entong disimpan di luar, sok lebat. Oh, sebarang lebat aja. Sok Mang, calik di pas Mang. Siap Den. Sahanya jeung riweuh wayah kieu eta tamu sagala. Duh ka ti mana eta silma teh? Kaula ge teu apa Mang Dawala. Sigana mah Den nu nagih hutang ka Bapak sigana meureun. Nah emang bapak anjeun boga hutang Bapak Semar. Biasana mah sok nginjem kana MBK Bapak mah. Aish. Ulah sok mitah anjeun Dawala. Tumeunang kitu ka kolot mah. Besi dosa anjeun cilaka. Mangga. Bila lebet saderek. Wah. Pangapunten ya kaula ya. Ulah Pati Jaya Sekti ya. Pangapunten ya kaula. Wah. Anjeun nu ngaran Sukma Wisesa. Leres. Anjeun Dawalanya si Monyongnya. Naon sia? Karawawuh ge Jojo si Monyong. Wah. Aku si Monyong. Ulang ajar syah di teteangan ku aing teh. Di makari ti makuk ngadarieu geuningan. Kek antos. Antos. Sareng saha anjeun? Duaan aing. Sareng saha? Duaan aing. Gede khoak ieu budak teh. Adi. Siap. Aduh. Akang. Kalau tuh si Mojong di dia tuh. Aduh. Mana nyaho Dawala ngarannya. Hayalah sholah dengan nyaho. Aing apal nih.
Mana saya aing teu auh ieu. Saha maneh? Antos calik. Ngomong sia saja. Cicing wani-wani sia di imah Bapak Semar sia. Calik. Macem-macem suka aing didodek teh sia. Calik. Calik langkung sae ngobrolna bari calik. Salira teh tamu, kaula teh boga imah pirakut. Hiji tamu mamatan kana boga imah. Yuk. Uluh. Gamek si jadol euy. Arek aing diuk sia. Aduh. Rada heureuh susah dia dagor we lah. Nah, jeung sieun-sieun teuing lah. Aing teh sieun teh si monyong ku aing dicekek lah teh. Puh. Saha anjeun di mana jol nah ujug-ujug pake jeung ciciduh jeung gede hohoak di imah kaula ya. Saha nya segala saha sia kula ngajar wawanianan di imah aing sia teh gogorowokan gitu sia teh mun teu ke aing nu goblok imahna sia saha sia monyong sia ditakol ku aing monyong teh irung sia dikeplekkeun monyong sia mun teu pileuh monyong sia tah pakaing nyaho sia mah harasep sia mah sia baso toge hungkulnya itu aing nyaho sia mah tiap malam Jumaah lamun sare sia mah sok ngoroknya hayalah palah segala nyaho si kulang ajar aing nyaho sia mah besa malam Jumaah kamari bawa khayamnya be wah jelema gelo ieu cicing can ditanya anjeun tong ngomong cicing cing kisilah sahari anjeun ngaran dek ka mana aya peryogi naon ieu teh kaula teh asa lawas neme tepang saya teh saha ieu bade ka mana sareng milari saha margi di dieu mah bumina Bapak Semar kaula salaku muridna Bapak Semar ieu putrana Mang Dawala Bapak Semar nu teu aya jeung Mang Cepot teu aya duka ka mana eta Bapak Semar wah edan sia dek tumanya ge aing nya ka sia kenaon di dieu ye di podaran seguing heula kaula rek taruh heula sateu acan bertinah kaula rek nanya kaula nu boga imah kaula teu boga imah anjeun semah mun deuk oge hiji tamu teu bisa ngintinahkan lamun can meunang izin nu boga imah anjeun geura ngomong pasrahkeun naon maksud anjeun naon karep anjeun datang ka dieu kaulah teh muridna Bapak Semar aing anakna Semar sia campelak make jeung naon-naon sia imah aing ieu mah imah aing bet sia monyong teh dicekek wae sia monyong maneh dipaehan sia monyong teu sieun aing paeh mah make da teu dipaehan ku sia ge aing bakal paeh aing mah kita perdebatan cek kaula anjeun saha di mana rek ka mana naon jeung papangna datang sosorongot ieu ka kaula maka jeung amak-amakan ka kaula panggih ge ka kara ayeuna kaula cing menta kajelasan anjeun rek naon maksud anjeun lain jog gogorowokan sia teh teu boga tatakram teu sakola sia ngomong sia teh sakola goblok monyong sia didagor sia ku aing monyong aing nyaho sia mah maneh lamun gelut sieun aku belutnya bener sih kayak teh bisa nyaho kitunya den tuh kamang kalau lagi asal lieur itu jelema teh ditanya ka kan rostos we geuningan sakali deui kaula rek nanya saha anjeun ti mana anjeun naon maksud anjeun ka dieu anjeun teh tamu nah tamu mah jeung mamatan ka kaula anu boga imah tamu cenai aing boga imah bejakeun hidup gagabah nya Gusti nya aing aduh
api-api tuh wow sia naon aja goblok sia edan ya nya Gusti aing nyakin aja aing kumanya solek kumanya deui sia nanya ke saha sih teh aing nya salira saha di mana balik ke mana dijawab tuh aing Raden Pati Jara Sakti aing jadi aing kala wisesa aing dawala nyaho aing maneh monyong si dawala nyaho sia maneh kamari sia nganyuk maneh aing nganyuk sosis 3.000 can dibayar nya aing bisa rapal kitu si kurang ajar bisa nyara raho dupi maksad salira aya naon ka dieu bujeng-bujeng kaula wawuh pendake nami ayeuna naon maksad salira atuh kasakakara kaula mangihan jelema siga salira ujug-ujug datang hohoak ujug-ujug datang amak-amakan bajeng anjeun tamu kaula nu boga imah sia montong kabulah kabale ngomong sia terus terang sia ngomong muridna Bapak Semar kaula muridna Bapak Semar tapi sia geus cuawani eta Dewi Setiaragen ku sia di sareannya bejana dikawin ku sia aduh kumaha teh terus wae teruskeun wae teh kumaha teh make jeung ngomong Bapak Semar dikawin ku Aden eta mah emak nu bogoheun saruana sia monyong maneh cekek sia maneh monyong yeuh kaula dek kawin memang kaula rek kawin ka Ibu Dewi Setiaragen sasata ka bojona Bapak Semar tapi ieu teh dumasar kana suka jeung suka kaula cinta Setiaragen ge cinta kaula hayang Setiaragen hayang nya kaula bakal mibana Dewi Setiaragen bakal ngawin Setiaragen nah anjeun bet milu pusing nah anjeun bet milu pipilueun nah anjeun milu riweuh nu kawin kaula nah nu riweuh anjeun jadi maksud anjeun teh ngeunaan Dewi Setiaragen dikawin ku kaula eta aing teh siang yang kesempatan dina kesempitan geus puguh Bapak Semar eueuh geus puguh keluargana eueuh tinggal si monyong si dawala nabat hayang ngawin sia teh eling si goblok mikir euy gagabah siang yang kesempatan dina kesempitan geus puguh Dewi Setiaragen teh salakina eueuh budakna eueuh sawareh tinggal si oronyong teu aya di dieu tinggal si dawala nah bat wani-wani ngawin sia ongkoh murid dah sia teh pilahu hayang ngieun pamajikan kanu jadi guru sia pamajikan guru di podaran gua sia jadi datangna anjeun ka dieu sosorongot teh anjeun teh mermanakeun Dewi Setiaragen rek dikawin ku kaula nya oh sia dengeh ku anjeun sing regep sing beuntak bukakeun ceuli anjeun kaula rek kawin Dewi Setiaragen teh atas dasar suka jeung suka atas dasar bogoh jeung bogoh kaula bogoh Setiaragen ge bogoh malahan ieu dawala saksina oge kuring saksina oge mak bogoheun ka ieu si Aden mak bogoheun sarua si Aden ge bogoheun kuring saksina ge bakal jadi walina oge bakal dibawa ka aki kuring ka Sukarumumbe bakal dikawinkeun mak jeung ieu Satria Kasep ieu daripada kawin ka maneh mah sia beureum beungeut sia teh maneh dia tabuuk siga kribo sia buta awas sia monyong ku aing dicekek sia maneh mun teu ngomong sia lain kadua mangbeunangkeun ka aing sidih pugu aing ngabelaan Bapak Semar sia kamelan ka nu rek kawin pam inung maneh si teh sia boga kakuatan naon boga ilmu naon sia make hayang mika pogoh mika hayang mika leuheungkeun ka Dewi Setiaragen sia ceuk kaula tadi diwartosan kaula cintana ka Dewi Setiaragen teh suka jeung suka kaula dek kawin ka Dewi Setiaragen teh antawis katalian bogoh jeung bogoh moal jadi kawin antara lalaki jeung awewe lamun teu suka jeung suka lamun teu bogoh jeung bogoh dengekeun tah ku ceuli sia tah dengekeun sakitu jelasna kitu
lamun teu bogoh jeung teu bogoh mah moal kawin, lamun teu cinta jeung cinta mah moal kawin. Dasar teh kudu boga eta saya regepkeun tah ku ceuli maneh duanana teh. Geus ditobroskeun ku aing kobeng saya teh ceuli teh. Si kulang ajar lain kalua melah kaing sia monyong. Awas sia. Ya. Cek aing mah kieu sia. Menang sia mipanda Dewi Saragen. Menang sia kawin Dewi Saragen. Rabahkeun heula tak-tak ke cakatu aing. Teu ridho aing kawin ka sia. Teu ridho aing kawin ka maneh sia. Nyage banget kasep sia cantang tu kasep banget hatena. Bener sia. Cantang tu banget dah kasep hatena kasep sia. Sampelak sia kurang ajar. Diponaran sia ku aing. Jeung aing sia mah sia jogol di mana sesok jeung aing biji keluar. Tong dipandang aing leutik, aing mah masalah gelut moal ningali jangkung gedena sia. Awas sia aing teu wani ka sia ha. Dek ka mana cicing Mang Dawa. Pulang ajar teh tong dihalangan nen cicing. Cicing Mang, cicing. Tenang sabar. Moal ieu masalah moal beres lamun urang ku gede ambek. Kalik sabar. Dengeunah aing. Sagala ulah kumaha aing walina sia teh. Baru kan aing teh cicing. Man. Cicing atuh. Beungeunah we aing. Awas ya. Kadek ku aing. Si goblok gejak kelut ka aing. Moal 2 menit modar sia ku aing goblok sia. Cicing nolos ya. Monyong. Sakitu sia sieun ku cicunguk sia maing nyaho sia sieun ku cicunguk sia. Aing nyaho maneh sieun ku cicunguk. Gusti dengan nyaho si goblok teh. Saha aing jelema teh. Geus. Cek aing tong dikawin. Pasrahkeun Saragen ka aing. Mah tiasa. Kaula geus puleut, kaula geus tekad, kaula geus paceg, kaula geus pageuh diri kaula moal boga pamajikan kaula iwati ka Dewi Saragen. Sabalikna Dewi Saragen moal boga salaki lamun lain ka kaula. Tapi kan nyaho setel Semar salakina. Semar teh baheula keur aya. Semar teh baheula ayeuna mah cinta ka kaula. Kaula nu baris ngapi hukum, kaula nu baris jadi tanggung jawab selaku seorang kepala rumah tangga ari jalu kaula Monalisa. Yeuh lalaki teh pamimpin pikeun awe tah kaula nu bakal jadi pamimpin Dewi Saragen mah. Geus geura balik sia. Balik. Antog sia. Antog. Pulang ajar sia. Dibikeun moal Dewi Saragen. Moal bisa. Geus. Kaula apal ka anjeun duaan sok. Geura balik sia kasar. Balik. Naon sia teh? Naon sia goblok? Maka jeung tah balik ka mana sia? Geus. Inas dikasayang widitu mampara ieu satria watak wantos dijayang rana punculinga papa. Watak wantos ieu satria sakti mandraguna. Saingan diucapkeun ieu satria ieu 2 tenawa. Langit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Ieu patih jara sakti janten astra jinga. Senapati kalawi sesa janten gareng. Ya. Kulit waru angan harus nenggul sia. Robah. Naon sih teh? Naon sih teh? Itu naon sih? Robah sia. Mantap. Naon sih teh? Naon sih teh? Boleh. Sia kang jadi kitu je naon. Astagfirullahaladzim. Paingan nyaho aing sieun nyo apes dengan maneh cepot. Jeung maneh sagareng. Dawala euy aing teh ditah emak dawala. Kumaha aing dikasepkeun euy, dijadikeun patih di kumaha aing. Aing ge sarua kumaha euy. Teu jadi aing beut jeung maneh atuh euy. Dawala. Kak, udel. Meni bebeakan ka aing nyebut monyong paingan we nu wawuh. Ari ieu saha den aya sidep saha den? Cing den geus sanewara teh geus tamat ting saha cing aslina saha hidup. Mangga. Mangga den kumang disemah saha salira sanes cing. Nyungkeun ridona saha salira den mang teh geus ieu mang cepot teh geus
power jangan bapak tak ya cing saha itu salasna. Cing saha maneh? Satria mungkin bogoh ka emas sagala teh. Ieu Raden. Bang Sukma sejati. Pisamah kuastra jinga sareng dawala. Langit jirimu sajati ical warna nu nyata. Sangerek jan tenuluras Semar udah pawana anu teu aya ical parantos sabulan langkung. Nanaonan di maneh teh? Sok saha anjeun saha? Nanaonan saha? Ai. Ya, jika ingo ge. Jawala. Paingan deung. Teu sangka bapak kita keneh dewa ini. Teu sangka bapak nanaonan bapak jeung jadi satria atuh jeung hayang ka emak paingan emak bogoheun. Da ka bapak mah seukeut batina. Cek aing oge. Bapak aing teh atuh jagoan si batu baterai Freddy. Lamun dina mobil mah si Pajero Spot. Pajero cepot meureun. Pajero Spot teh. Bapak itu dengan goreng disangka ingin bapak urang jawala naon hampura we dawek bapak nuhun bapak geus kembali deui bapak tos ulih deui geuningan satete bapak meureun di dieu mun urang patepung di keluarga mah sehat sadaya sarehat atuh ieu lalakon teh Sukma sejati teh meureun tos kapungkas meureun emang sari cinetik tutup lawang si Gotaka merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka para pamirsa sadayana, dulur Mang Cepot di mana-mana di Siklak, di Sikluk, di Sabang, tepi ka Merauke, pokona dulur Mang Cepot sadunya. Mang Cepot nyuhunkeun like ieu teh komenna sareng subscribe-na. Mudah-mudahan ieu channel lemur Cepot putra balena ieu teh sing sukses, sing juara nepikeun ka suksesna gitu. Ka pamirsa sareng haturkeun ribu nuhun, ulah hilap like, komen jeung subscribe-na. Sakitu ti Mang Cepot billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum.